Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri para wargi kumandaraman. Mudah-mudahan sehat walafiat aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina dangat ayeuna semkuring bade neraskeun jejer cerita Sunda sayembara jago dina bagian anu ka-16. Nah, mangga mararancau ka sadayana. Nyi Larasati jeung si Marda harita asup deui ka imahna Bah Reksa gek diuk dina urutna tadi. Ngan paroman si Marda harita dada jametut haseum manehanana keseleun ka si Acung oge keseleun ka Nyi Larasati anu teu mukakeun hate pikeun dirina. Bah Jarmi ningali kitu memang ngarti yen aya persoalan tangtuna di antara si Marda jeung Nyi Larasati. Pok Bah Jarmi harita cumarita ditujukeun ka Nyi Larasati jeung ka si Marda. Ubah Rabe ulin teh Marda Nyai ubah da sobi caritakeun ka abaya. Nyi Larasati langsung ngajawab kana pananyana Bah Jarmi. Kitu we Bah. Amengan mada amengan kitu bae mung hapunten bae abdi teu tiasa nyugemakeun ka Kang Marda. Nya, teu naon. Teu ayeuna ge sugan we atuh, suganing pageto sugan we atuh aya kamajuan. Ubah Marda jeung pendapat mane sanggeusna bisa pabarengan sareng si Nyai. Si Marda harita ngeluk tungkul manehanana kuciwa ku sikapna Nyi Larasati anu teu mukakeun hate pikeun dirina. Sokomo tadi si Acung tadi ngaganggu. Dari kahayang na si Marda mah paduduaan bae teu aya anu marangan anu sejenna. Si Marda ngadengahkeun deui beungeutna wajahna. Barejeng dibandungan ku Bah Reksa ambu Rara Nyi Larasati jeung ku Bah Jarmi. Salasna mah Bah aya kakuciwa kula teh. Kabuktosan tadi oge aya nu ngaganggu nyatana nu katelah si Acung teh ngaganggu Bah. Di dia memang seueur anu merebutkeun ka Nyi Larasati teh Bah. Dan memang geulisna kawanti-wanti endahna kabina-bina si Nyai teh. Sareng di katinggalina nama Nyi Larasati teh parantos ngagaduhan kikindeuan itu teh Bah. Wah, bener Nyai. Dah Nyai teh geus boga kikindeuan sok balaga ka Abah. Nyi Larasati langsung ngejawab manehanana mah dan memang geus siap ditanya kitu oge. Ari Bah Reksa jeung Ambu Rara neuteup seukeut ka Nyi Larasati. Jantungna Bah Reksa jeung Ambu Rara ngadak-ngadak harita ratug tutunggulan. Sok bisi teh mah Bah Jarmi nguciwa ku sikepna Nyi Larasati. Janten kieu Bah. Upami ditaros tos gaduh kikindeuan. Memang kula teh di ieu paguron aya memang lalaki anu diarep-arep ku kula teh. Tapi jenisna mah duka apaleun duka henteu ngeunaan eusi hate kula. Tapi kula memang ngarepkeun yen manehanana teh daekeun ka kula. Sanes halna Kang Marda teh awon sanes eta. Sanes kirang itu sanes kirang ieu tapi manah mah teu tiasa dipapalerkeun, teu tiasa dibohongan. Janten
kula nyuwunkeun diapunten ka Abah oge Kang Marda. Teu tiasa nampik ngeunaan eusi hate akang ka abdi. Margi di jero hate abdi teh. Di jero hati kula teh parantos ngancik hiji jejaka anu memang dina keretan wajahna dipikahayang ku kula oge dina ilmu kasaktianna oge dipikaresep ku kula. Ngedenga ceritaan Nyi Larasati samudal kitu Bahjarmi harita arep keuneuh rai pias. Bangetna harita sumugeuneuh si Marda oge sarua. Pugu bae Bareksa jeung Amburara karage teu ningali paraman sikapna Bahjarmi jeung si Marda dina waktu harita. Buru-buru Bareksa harita nenangkeun situasi sangkan Bahjarmi jeung si Marda teh teu katutuluyan ambek. Ge. Hampura ya. Anak kula sikepna kieu hampura. Ceuk tadi oge kula mah moal bisa maksa kanu jadi anak. Ngeunaan kahayangna, ngeunaan jodohna. Kula mereka bebasan kasih Yai pikeun neangan jodohna. Pikeun neangan kabagjaanan. Hampura bah. Kula memang ingkar kana janji jeung Abah Bareto. Zaman Bareto jeung ayeuna memang geus beda. Kaayaanana beda. Jeung si Yai teh, si Yai Larasati teh boga pamadegan anu keukeuh teu bisa diongket-ongket mun geus boga kahayang. Sakali digula minta dihampura ke Abah Sereng Jang Marda. Wah, teu bisa. Kula dikieu-kieu bagarasa dihidakeun ku Abah ye. Kula asa dihina jeung kula asa dibibirang di patempatan. Ieu we lah. Pikeun ngarengsekeun ieu pasualan. Pikeun ngageunahkeun kana hati kula jeung si Marda. Kumaha mun teh Abah? Kula boga pamenta ngeunaan si Marda jeung Nyi Larasati. Pamenta naon bah? Sok ceritakeun. Kula benta sangkan ieu pasualan teh direngsekeun ku tarung. Mun ti Abah Nyi Larasati tarung jeung si Marda heg si Marda eleh, maka kula tangtu bakal buru-buru balik ti patempatan. Tapi mun si Marda unggul dina tarung jeung Nyi Larasati, wayah dawe daek teh daek Nyi Larasati rek dikawinkeun ka si Marda. Kuba satuju. Bareksa jeung Amburara silih teuteup, Nyi Larasati ge neuteup kanu jadi indung bapana. Kukitu ge geus kaharti anu ngaranna kahayang nyatana si Marda jeung anu jadi bapana Bahjarmi hayang ngaitkeun bebarayaan kanu jadi anakna Bareksa nyatana Nyi Larasati. Jika-jikana teh geus kagok asong we datang ka dinya. Kagok era manehanana teh ditolak ku Nyi Larasati. Nyi Larasati tandas dina sikapna langsung nyanggupan kana kahayangna Bahjarmi. Sae kitu ge Bah, kula narima kana panangtang tarungna Abah. Panangtang tarungna Kang Mirda. Mun teu mah kula eleh, teu naon. Kula kawin ka anjeun Kang Marda. Adek mun kitu carana Bajai, ayo urang kaburuan. Bahjarmi harita nangtung, si Marda geus saru nangtung, nunggu jawaban ti pribumi langsung bae keluar ti jero imah. Nyi Larasati harita nangtung nuturkeun ka Bahjarmi jeung ka si Marda. Sedengkeun Bareksa jeung Amburara masih kena diuk bari jeung silih teuteup. Anu dipikamelang ku Bareksa jeung Amburara kabuktian geuninganan. Aya lumangsungna tarung antara Bahjarmi antara anakna Bahjarmi si Marda jeung Nyi Larasati.
Mun teu mah Nyi Larasati anu unggul, tangtu pasoalan ieu teh bakal jadi manjang. Sanggeusna Nyi Larasati Bah Jarmi jeung si Marda aya di buruan imahna Bah Reksa. Buruanana lega da memang paranti latihan ilmu silat. Harita Nyi Larasati geus pancu nangtung. Si Marda harita nyamperkeun. Tungtung nama duaan harita geus adu hareupan. Bogo bae si Acung anu tita tadi memang merhatikeun ka imahna Bah Reksa. Kaget ku kaluarna Bah Jarmi, si Marda Nyi Larasati dituturkeun ku indung bapana. Tangtuna bae ieu teh bakal aya tarung jago di antara si Marda jeung Nyi Larasati. Si Acung buru-buru nyamperkeun ka Nyi Larasati barjeng pok tumanya. Aya naon itu Nyai? Jika nu bakal tarung ieu teh. Keun si Marda malah ku kakang we dek di ayonan. Nyai mah calik-calik be. Ulah kitu Nyai, ulah kudu tarung sagala. Keun kakang we kakang, nu bakal ngabelan ka Nyai. Si Jarmi jeung si Marda neuteup harita ka si Acung. Geus tague dina hatina Bah Jarmi jeung si Marda, ieu lalaki nu pika cintana ku Nyi Larasati teh nyatana si Acung. Hei, saha maneh teh? Bah Jarmi tu manya ka si Acung, pok si Acung. Kula si Acung bah. Kumaha gitu? Pasoalan naon itu bah? Buat direngsekeun ku tarung geuningan. Icing sia. Tong ilu biung tong ikut campur. Bajedog tah di dinya. Ieu soal, ieu pasoalan si Marda jeung Nyi Larasati kudu direngsekeun ku tarung. Dengikeun ku anjeun. Mun teu mah si Marda hasil ngalihkeun Nyi Larasati, maka Nyi Larasati bakal dijadikeun bojona si Marda. Eta geus moal bisa ditolak ku sasaoge. Ieu kaputusan kula anu tangtu kaputusan teh disetujui ku Bah Reksa. Malahan mah geus disatujuan ku cinisna Nyi Larasati. Si Acung harita ngajenghok tah kaget ngadengi ceritan Bah Jarmi sebenarnya kitu. Bah Reksa harita dari isarah kasih Acung sangkan manehanana tetap tenang jeung di nongton bae kana lumangsungna dadung antara Nyi Larasati jeung si Marda. Si Marda jeung Nyi Larasati geus adu hareupan. Tangtu lumangsungna tarung teh sakedeng di bakal di mimitian. Rengkenek si Marda harita langsung ngarengkenek masang kuda-kuda. Sedengkeun Nyi Larasati tetep manehna nama panco nangtung teu masang kuda-kuda. Nyi Larasati rek nyobaan cenah ngagunakeun ilmu rampak sajati rek digabungkeun jeung ilmu kepret sancang teh. Nurutan santara nurutan si Acung anu geus hasil ngagunakeun eta ilmu dihijikeun. Nyi Larasati tetap tenang dina sikapna, manehanana percaya pisan kana dirina tangtu bakal bisa ngayonan kana ilmuna si Marda. Nyi Larasati gugu pae ka si Marda, pugu bae pikeun si Marda mah harita ngahayap panas. Cerilat, harita si Marda langsung ngarajang ngacurilat ngagunakeun jurus geni rumpaka. Eta jurus geni rumpaka teh dipusirkeun kana dengan katu jeung kencana. Ngandung hawa panas. Hiukna oge geus karasa ku Nyi Larasati, buru-buru ngagunakeun jurus rampak sajati. Tahapanana mimitian ku tahap kahiji, hayang nyaho cenah kaunggulan ilmu rampak sajati jeung geni rumpaka. Sauk hiu penerajangna si Marda harita cepat pisan. Estuning teu mere kesempatan pikeun Nyi Larasati sangkan bisa ngapendung penerajangna si Marda. Tapi Nyi Larasati manehanana kesit harita gilak plos. Penerajang si Marda harita ngaplos kana angin harita.
Sauk hiu kuku kirak plos deui 2 kali harita ngaplos. Siat. Si Marda harita ngamaksud nalapung kana gadona Nirasati. Nirasati rikat harita luncat ke tukang keplos. 3 kali pananajangna si Marda harita ngaplos kana tempat anu kosong. Si Marda makin penasaran kana ilmu Nirasati ngarangseg terus-terusan. Terus kini rumpak ka ditingkatkeun tahapanana. Rampak sajati kesarua ditingkatkeun tahapanana ku Nirasati. Sarean nyaksian kana lumangsungna tarung harita betratuk tutunggulan sok bisi teh Nirasati eleh tang tu bakal dikawin ku si Marda. Anu nyaksian kana lumangsungna tarung harita murid-murid bah raeksa si Jurid si Ebel harita datang ke dinya. Murid-murid anu nyaksian kana lumangsungna tarung memang lobaan. Ya di antara nama si Ajung, si Dudung, si Barna, asih lalas sasa oge harita nyaksian, malahan maucos oge nyaksian. Murid-murid anu sejen oge sarua, anu ilmu nama si kene haranap oge nyaksian kana lumangsungna tarung. Jalma-jalma terjadi lobaan we didinya ngurilingan Nirasati jeung si Marda. Seak si Marda langsung nerajang. Sauk hiu keduk das. Harita mah dipendung ku Nirasati. Siat hiu keduk das. 2 kali panarajangna si Marda ina mah dipendung ku Nirasati. Kekuatan panas harita bantrok kekuatan jeung Nyi Larasati. Sauk hiu kuku. Harita si Marda narajang di ngarangseg narajang. Rajangna kana dada, kana sirah, kana bitis, kana beteng terus-terusan harita dirangseg Nirasati. Nirasati minang mundur atuh dilaku deula teh beuki mundur we manehanana. Ngaku lantaran mundur Nirasati teh kudu ka tengah deui. Manehanana ngabales harita narajang ka si Marda ngagunakeun jurus rampak sajati tahap kaopat. Siat panrajang Nirasati ngabahayakeun oge si Marda harita ngelokoplos. Celung si Marda harita luncat lantaran Nirasati nyusul tepus kana panrajang nu tadi. Siap perep katu si Marda ngablesat. Siap perep katu Nirasati ngablesat sarua. Bantorokan 2 kekuatan ngeriwatan perep na masing-masing ngajarikeun harita. 2 nana pada ngacengkang ka tukang. Sauk hiu keduk das cengkang. Tapi curalit si Marda ngacumpalik di Jomantara. Nirasati ge sarua ngacuralit di Jomantara. Carik deug Nirasati harita ngacarik jeung neru ka tukang aya kana tuluan engkahna. Sedangkan si Marda harita ngan saukur ngacarik jeung salengka. Nirasati harita ruas lantaran kemampuan ilmu silat si Marda bat leuwih punjul tina matan dirina. Nirasati harita manehna jadi ratu tutunggulan sok bisi eleh ku si Marda. Tapi tarung can lekasan, jurus-jurus anu digunakeun oge can saperti jurus anu digunakeun ku Santara. Rek nyobaan Nirasati ngagunakeun eta jurus sok sanajan malines ka dirina. Anu penting mah geus nyobaan jeung Nyi Larasati teh mung dikawin ku si Marda tangtu bakal satekah pola ngayonan elmuna si Marda. Yo maju deui Nyai. Kemampuan ilmu silat Nyai memang hebat. Sok maju deui Nyai. Kakang geus teu kieu teh hayang kawin ka Nyai. Si Marda mah panas ka Nyi Larasati. Pogoe Nyi Larasati ge jadi ngentab. Muntab harita panas. Bet Nyi Larasati teh henteu kontrol kana dirina. Ambek ka si Marda. Nafsu harita keluar dina hatena Nyi Larasati teh. Hal ieu sebetulna mah kauntungan pikeun si Marda. Mun tarung geus nafsu bakal moal kontrol kana dirina. Raketak Nirasati ngagunakeun jurus rampak saja di tahap kagenep. Raketak si Marda jurus keni rompak ka di watek tahap anu
pangluhurna. Ngageter dua lengan si Marda dina waktu harita, ngageter dua lengan Nyi Larasati dina waktu harita. Cerila, buat ciri harita ngablesat cara tali. Banturakan dua kekuatan gesti bisa disingkahan di bae. Keduk das, cengkang. Dua nana ngacengkang desa seperti tadi. Cualik, calik deg. Nyi Larasati ngajarik jeg aya kana 5 lengkahna, sedangkan si Marda ngajarik jeg aya kana 3 lengkahna. Gogoh bae Nyi Larasati kaget tenaga lapis si Marda batuwi punjul tinimbang tenaga lapis dirina. Bahrek saningali kitu kudu ngingetan kanu jadi anakna sangkan kudu ngontrol kana dirina ulah nafsuan ulah ambek ngelawan ka si Marda teh. Yai, ting sadar kana diri Nyai. Ulah nafsu. Kalemkeun, tenangkeun diri, tenangkeun Nyai. Mun tarung nafsu teh goreng eta. Sorana Bahreksa kadenge ku Nyi Larasati. Buru-buru Nyi Larasati teh istighfar. Manehanana tarungna hayang tenang, sangkan bisa ngontrol kana dirina kana sakabeh gurak-gerik dirina oge kana sakabeh gurak-gerik lawana. Ngan waktosna prantos saya parekom dangu lejeng kantun ka sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.